si pandan arum banglus lampahipun Prajang Nagara nilakan sana Prabu Kancana Sakti kaalet kuala dia bala tamtama teka catur di jalana parantos dumugi kalayan karang naon jadi balan-balan aing ngareleh kabeh eleh kabur kan bae aing ada sorangan deui kan bae tadi nage sorangan atuh manusia anu aya di alam marca padang gerak areling oi kurang oge nu teu areling ayeuna dek areling mosan yang tibatan urang teu areling mending eling-eling mangka eling ruminggang di alam eling sangkan urang areling kanu boga eling benar oh ayo ayi mangga di petian sana kabagi mati-matian karena nyerkeun sabaranta mamaruni temong lele mana bahagia Geus marasim kuring angit pagnes kapaksa ku pajamanan jaman teu giwur harengheng wajib ngajak para kanca tarat ka nagarana nyumponan adil sosial sangkan sami salametna ku salajengna waktu medmek Umatullah kumawani Pak Haji Ota rek karoba Pancasila buahna teu matak hade ngaruntakeun ka nagara gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung dulur lumoan aya angisna kumaha cenah hayang hati rakyat nutut keadilan jalma-jalma nu barisa ngabarentuk undang-undang nuluyujang kenyataan nu suruh di negeri hukum palurah Serang Mekar keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia
Kayu Agung Babarwite Samya Rempe Samya pang-pang sekar mekar inggalike inggalike Pandele si Pandan Arum si Pandan Arum banglus lampahipun Prajang Nagara nilakan sana Iya inggih. Prabu Kancana Sakti kaalet kuala dia bola tamtama teka catur di jalana parantos dumugi kalayan parantos ngadaptarkeun diri jadi pamilon ngiringan saemara di hiji nagara itu kayaanana nyaeta di hiji nagara Doh, kasebatna negara Ganggamina gangganetra. Prabu Ganggadewa kagungan putri kakasih Dewi Ganggi Ari anu jadi jago saemara nyaeta patih nagara Kakasih Tirta Sakti Ari anu jadi panitia saemara nyaeta kakasih Bambang Tirta Kusuma Rayina Dewi Ganggi itu kayaanana ieu alun-alun nagara jadi lautan jelema anu ti tebihna ti caketna margi ieu saemara teh bebas ditongton ku hamba rakyat nagara Iya inggih. beuki lami mah bujeng hingga anu nongton jami-jami ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seueur anu sararumping Leres. maklum ku ayana adu jago atuh raja-raja seueur anu ngiring saemara Iya inggih. para pamilon parantos ngajajar panitia saemara kakasih Raden Tirta Kusuma dina dinten ka-14 Doh, rajeng wae ka tengah alun-alun seja ngahaturanan pamilon-pamilon anu kagiliran dinten ieu leres. watek wantos satria pinilih tanding halu mampah para pamilon mangga linggih dina tempatna sewang-sewang dinten ieu dinten ka-14 saemara inggih inggih Inggih, inggih inggih, kula, inggih kula. inggih Inggih. Inggih.